Halaman 29 Al-Ghazali. Al-hikayatu ari carita, asaniyatu anu kadua, wal isruna jeung 20 eta fil mutolaati dina mutolaat law belajar. Eta fil mutolaati dina belajar. Wakana jeung aya eta yuka dicaritakeun Anis Sayyidi Ahmad bin Husaini al-Idrus di Sayyid Ahmad bin Husain al-Idrus. Naon annahu sanyana Ahmad bin Husain eta khotoba ngalamar saha Ahmad bin Husain binta amihi ka anak awewena mamangna Ahmad bin Husain, ka anak awewena mamangna Ahmad bin Husain. Pak Aba mangka nolak saha abuha bapana itu binta amihi, saha abuha bapana binta amihi. Minta zwijihatina nikahkeun binta, minta zwijihatina nganikahkeun binta ami taluhureuna pojok kiri. Minhu ti Ahmad bin Husain taluhureuna pisan. Minhu ti Ahmad bin Husain. Panadaro mangka nadar saha Ahmad bin Husain. Panadaro maka nadar sa Ahmad bin Husain lillahi karana Allah annaha kana sanyana itu binta ammihi, annaha kana sanyana itu binta ammihi eta intayassarat lamun jadi gampang saha binta ammihi eta intaya syarat lamun jadi gampang saha binta ammihi. Lahu ka Ahmad bin Husain, lahu ka Ahmad bin Husain ayu toli'a kana yenta mutola'ah saha Ahmad bin Husain, ayu toli'a kana yenta mutola'ah saha Ahmad bin Husain asyifa'a kana kitab asyifa kullahu tegesna sakabehna syifa, tegesna sakabehna syifa fi lailatin dina wengi wahidatin anu wahia ari lailatin wahidatin eta lailatu zufafiha malam pertamana binta ammihi, eta malam pertamana binta ammihi. Wasiroju halna ari lampu eta fiyadiha dina pananana binta ammi. Summa innaha tulisanyana binta ammi eta tayasarat jadi gampang saha binta ammi lahu ka Ahmad bin Husain baris pertama. Fala mazufat mangka dina samangsana dikiriman malam pertama, dikiriman malam pertama saha binta ammihi, binta ammihi teh baris pangluhurna pojok kiri
Mangka dina samangsana dikiriman malam pertama saha minta amni ilaihi ka Ahmad bin Husain. Koroha mangka masihkeun saha Ahmad bin Husain. Mangka masihkeun saha Ahmad bin Husain asiroja kana lampu fiyadiha dina panangana binta amin wajahala jeung tumandang saha Ahmad bin Husain tumandang saha Ahmad bin Husain eta yutolimuhu mutola'ah saha Ahmad bin Husain kana asyifa mutola'ah saha Ahmad bin Husain kana asyifa. Taluna geser ke kanan pojok kanan min awalihi tina awalna asyifa min awalihi tina awalna asyifa hatta ata sehingga ngadatangan saha Ahmad bin Husain sehingga ngadatangan saha Ahmad bin Husain alaihi luhureun asyifa alaihi luhureun asyifa kullihi tegesna sakabehna asyifa kullihi halna tegesna sakabehna asyifa wahia halna ari binta amihi wahia halna ari binta amihi eta masikatus siroji anu nyepeng lampu eta masikatus siroji anu nyepeng lampu al-hikayatu ari carita asali satu anu katilu wa isyruna jeung 20 tilu eta fi mulahadati syai'i dina ningalikeun guru dina ningalikeun guru li muridihi ka santrina syekh li muridihi ka santrina syekh. Anis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dicaritakeun ti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani naon annahu sa'anyana Syekh Abdul Qadir naon annahu sa'anyana Syekh Abdul Qadir eta kana aya eta lahu pikeun Syekh Abdul Qadir saha muridun santri mimman tijalhi hala anu ucul atanapi lepas hala anu lepas atanapi ucul naon nazoruhu ningalina syekh naon nazoruhu ningalina syekh alaihi luhureun man Pabada mangka jelas atau pertela mangka pertela lidzalikal muridi pikeun eta murid naon as-safaru indita naon as-safaru indita ila maudiin ka hiji tempat akhoro anu sanes fabutulia mangka dicoba saha murid fabutulia mangka dicoba saha murid bisyai'in kalawan hiji perkara minal ma'asi tina pirang-pirang maksiat falamma hamma mangka dina samangsana neja saha murid bil iqdami
kalawan ngalakukeun alatil kalmasyati luhureun itu maksiat wa kana jeung aya saha Syekh Abdul Qadir eta yatawaddu wudu saha Syekh Sret eta yatawaddu wudu saha Syekh di baladihi di negarana Syekh di baladihi di negarana Syekh wa indahu jeung eta disandingeun Syekh wa indahu jeung eta disandingeun Syekh Qobokobani ari sandal bakia. Sandal bakia itu sandal tina kain. Sandal tina kain. Tahu bakia. Sandal bakia 2. Sandal bakia 2. Ya bakia sandal bakia sana. Keteplak. Lomba anu biasa diambil lomba agus-agusan nanti luan eta. Nah ya. Ya ja'alu ma anu ngajadikeun saha Syekh kana qobokobani. Ya ja'alu ma anu ngajadikeun saha Syekh kana qobokobani. Fi rijlaihi dina sampean duana Syekh. Dina sampean duana Syekh. Idza ghasalahuma dina nalikana ngumbah saha Syekh kana qobokobani. Dina nalikana ngumbah saha Syekh kana qobokobani. Liluduhi karana arahna wudu. Faro'a mangka ningali saha Syekh zalikal murida ka itu murid qad hamma ala bener-bener neja saha Sret saha murid. Ada merujuk murid jeung Syekh. Qad hamma ala bener-bener neja saha murid bima kalawan perkara hamma anu neja saha murid. Hamma anu neja saha murid bihi kalawan ma minal maksiati tina maksiat. Faromaha mangka ngabalangkeun neunggeur mangpeng mangka mangpeng saha Syekh ka murid. Mangka mangpeng saha Syekh ka murid bi ahadil qobokobaini kalawan sahijina salah sahijina sandal bakia 2. Kalawan salah sahijina sandal bakia 2 atau terumpah 2. Kalawan salah sahijina sandal terumpah 2. Falamma ro'a mangka dina samangsana ningali saha murid. Mangka dina samangsana ningali saha murid qobokoba syaihi kana sandal kaina Syekh. Kana sandal kaina Syekh atau halna ngadatangan naon qobokoba Syekh ka murid atau halna ngadatangan naon Sret ka murid minan hiyatihi tina daerahna Syekh ti daerahna Syekh wa ngarofahu jeung terang saha murid ka Syekh jeung terang saha murid ka Syekh khojala mangka izin atau era saha murid mangka era saha murid wataroka jeung ninggalkeun saha murid
al maksiyata kana maksiat wa khallasahu jeung nyalametkeun ka itu murid saha Allahu ta'ala Allah Gusti Allah min arihatina celana maksiat celah itu kagorengan aib tina aibna maksiat di barokati mulahal dhati syai'i kalawan barokahna ningalina guru atau mengawasina guru ningalina guru atau ningalina Syekh Abdul Qadir lagu pamurid perhatikan kamari halaman keberapa 28 nomor 4 nya. Iya, katingali pamugat, iya. Tingalinya. Tingali halaman 27 nomor 4. Iya bagus. CF gitu. Qamal qawmu illa Zaidan. Dia babisisna. Qaum itu mustasna, Zaidan mustasna. Lafal setelah ilah itu namanya mustasna. Qaum mustasna minhu. Dina lafal ieu bahasana alaya mi'atu dirhamin illa asyrotanya sarohina illa dirhaman wahidan. Lalaki boga hutang kasih pulan, hutang nasi lalaki teh 100 kecuali 10 kecuali hiji. Sabaraha jadi hutangna? Sabaraha hutangna? Saur Abu Yusuf hutangna 80. Nah, begini 80 sahabat. Nah, 80 salapan 100 kurangi 10 kurangi 1 itu rumusnya. Jadi 11. Muni ngaranan mustasna minhu mana? Mustasna minhu itu sebelum ilah. Mustasna mana? Mustasna ayat 2. Dia M1 yang 2. Begitu lah. Iya utangna 88 salah gitu. Utangna. Saurna 88 teh salah. Nah, geuning salah dicontohkan di ayat Al-Qur'an. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Mujrimin ila ala lutin. Ila ala lutin ilam ro'atahu. Ilam ro'atahu. Ini titik-titik lah. Ilam ro'atahu. Mustasana mana? Mustasna minhu. Qaum
muslimin. Mustasnana ala jeung M1 M2. Kuring teh diutus ka kaum anu tukang maksiat kecuali keluargana Nabi Lut. Berarti keluargana Nabi Lut maksiat henteu? Kecuali istrina Nabi Lut. Istrina Nabi Lut maksiat henteu? Bingung ya. Ya. Iya jawabannya. Fahal kanat al-mar'atu mustasnatan min ali aw minal qaum. Ayeuna lafal imro'atahu itu mustasna tina qaum atau tina ala Lut? Tina kaum atau tina ala Lut? Kuring teh diutus ka hiji kaum anu tukang maksiat kecuali keluargana Nabi Lut. Berarti keluargana Nabi Lut mah henteu kecuali istrina. Tah kecuali natina kaum atau kecuali natina Nabi Lut? Kecuali nu maksiat atau kecuali nu teu maksiat yang urang tahu teh? No maksiat. Berarti istrina maksiat miluna ka keluargana Nabi Lut anu teu maksiat atau milu kana kaum maksiat? Da dina sejarahna istrina Nabi Lut itu disiksa. Nah, min ali salah. Lain ka istrina, tapi jawabanna ka kuring teh diutus ka hiji kaum anu maksiat kecuali keluargana Nabi Lut. Berarti mustasna na Lut mustasna minuna ka kaum. Engke ieu ala Lut jadi mustasna minuna lafal imro'ah. Katas kawas aya mudhof ilaih. Aya lafal tilu. Aya lafal hiji, dua, sedikit kan. Ieu teh mudhof. Ieu mudhof ilaih. Ieu di dia mudhof ilaih. Mudhof ilaih ieu mudhofna ieu. Mudhof ilaih ieu mudhofna ieu. Jadi angka 2 itu bisa jadi mudhof, bisa jadi mudhof ilaih. Atau dengan dia. Jadi kaum mujrimin itu mustasna minhu dari lafal ala Lut. Ala Lut jadi mustasna minhu tina lafal imro'ah. Jadi imro'ah itu kecuali istrina. Kan ala Lut mah henteu maksiat. Kecuali istrina maksiat henteu? Maksiat. Karena dikecualikan tina ala. Lamun dikecualikan tina ieu, tina kaum, berarti maksiat henteu? Kartos wikaninya? Kartos. Ayeuna ieu. Aya jalma utang 100 dirham kecuali 10. Mi'atu dirham teh mustasna minuna lafal dirham. Asrota dirham. Lafal asrota dirham jadi mustasna minuna kila dirham. Berarti kuring teh boga hutang 100 dirham kecuali 10. Tina 10 ieu kecuali hiji. Berarti seberapa? 8. Tina 10 kecuali hiji. Berarti hutangnya seberapa? 80 ahadun watis. Nah, di hutangnya 80 itulah pentingnya ngaji jur. Paham ya? Tos. Jadi lamun aya lafal tilu mudhof ilaih berarti nu ka hiji mudhof, nomor kadua bisa jadi mudhof, bisa jadi mudhof ilaih. Lanjut. Keterangan
bagian al-hikayatul hadiyat wa isruna hikayat muka 20 hiji. Cerita tentang seorang santri walaupun berbudur tetap ngaji. Halaman 28. Dicaritakeun tinggal halaman 28 sadayana. Halaman 28, Imam Sya'roni pernah beliau itu sakit migrain, pusing gara-gara ngapalkeun moy. Aya di santri nyeri sirah, pusing gara-gara ngapalkeun. Akhirna mere kabar ka guruna Syekh Zakaria Al-Ansori, pun guru kuring teh mundur nyeri sirah tujuanna erek tola guru sok mencari keringanan. Jadi lamun teu ngaos teh aya bedana ulah ngantosan ditaros. Kamana simpulan teu aya kamana kudu. Kuduna bebeja karencangan. Pulana kita watoskeun ka Syekh abdi nuju kudu itu. Namanya surat izin. Punten bade izin abdi pilih telah sakola margi abdi nuju teu dama. Akhirna saur guruna saur Syekh Zakaria Al-Ansorina ikra al-ilma wanwi al-istisqa bihi. Sok ayeuna bagian ngajina bagian ngaji jurmiyah guru sok jurmiyahna diaos al-kalamu walatul muraqatul mubida mimma diwanjum tulus pakai wiridan niatan tawasul kumacana jurmiyah bisa ngadabangkeun nyeri sirah. Akhirna diwaca diniatan wasilana ilmu jadi dhamma. Ternyata payah sululahu asyifa jadi dhamma. Nah, tos eta cerita lagi. So, cerita anu ka-22 nunun B. Cerita tentang mutolaah belajar. Habib Ahmad bin Husain Al-Idrus pernah ngalamal anak mamangna. Berarti sepupu dengan sepupu. Halal atau murim bukan murim? Bukan. Halal boleh ditikah. Kecuali kurang nikah jeung mamang kurang atau bibi kurang eta mah temenan. Karena masih murim. Yang dinamakan murim itu adalah orang yang murim itu orang yang haram di dan ketika wudu tidak membatalkan. Kadang-kadang ayah pikiran suami istri itu muhrim. Muhrim itu apa nate halal. Padahal muhrim itu orang yang haram dinikah karena hubungan nasab. Engke anggapanna lamun urang jumpa tuh bukan muhrim, ulah. Engke lamun geus nikah jadi muhrim anggapanna. Tetap bukan muhrim walaupun sudah menikah, karena definisi muhrim itu orang yang haram dinikah karena sebab ada hubungan nasab. Ya, muhrim itu berarti hubungan sedara. Itu boleh, sepupu jeung sepupu boleh. Ek ditikah si mamang nate ulaheun aliman. Ulah jangan ulah ditikahkeun heula. Akhirna Habib Ahmad bin Husain nadar, lamun kuring bisa nikah jeung putrana jeung anakna mamang, maka kuring teh pas malam pertama erek mutolaah kitab asyifa. Lain erek ngabelah duren erek mutolaah kitab. Jadi malam pertama nate mutolaah kitab bukan muka kitab. Ternyata ditakdirkeun ku Gusti Allah teh si istri eta teh daekeun kersal nikah jeung Habib Ahmad bin Husain. Akhirna pas malam pertama nadarna kitu, nadarna kuring bade mutolaah kitab sawengi suntuk kitab asyifa, sawengi suntuk nu pengandamarna istri kuring mutolaah ti halaman hiji dugi ka akhir. Akhirna kulantaran nadarna kitu malam pertama istri nanya penglampu, suamina mutolaah kitab di awal dugi ka akhir. Bisa kuat gitu. Padahal makan panganten mah boro-boro mutolaah kitab kepada guru. Karena saking cintana sering nang mutolaah, bahkan malam pertama anu termasuk spesial tuh naonan. Karena
terbuai dengan membaca kitab. Hikayah nuka 23 tentang seorang guru anu mengawasi muridna. Urang ge kudu ngagaduhan dina mana urang teh diawasi ku guru urang. Diawasi ku guru urang. Ruh guru urang terang ka urang teh. Muasis manu pesantren Al-Barakah. Terang kana kayan urang karena ruhna masih ningali ka. Erek urang ngalakukeun maksiat dan lain sebagainya terang guru urang. Syekh Abdul Qadir Jailani ngagaduhan murid, anu murid eta teh lepas dari pandangan geus kaluar ataupun sudah mukim. Nah, suatu ketika si murid eta teh indit atau bepergian. Anjeunna dicoba digoda ku hiji maksiat. Entah itu zina atau dan lain sebagainya, pokoknya mah ku maksiat. Ketika dia erek ngalakukeun hiji maksiat, bisa kena nyolong. Syekh Abdul Qadir Jailani teh keur wudu. Wudu ngangge sandal bakiyah. Saur alumni mamada menuri itu makana bakiyah. Teplak. Tapi itu sorana lain kuda. Jadi teplak. Sandal bakiyah. Syekh Abdul Qadir Jailani teh make sandal bakiyah. Keur wudu, sandalna dicopot, ningali ka muridna erek mah. Manya katingali waliullah. Yang kudu dijelengkeun pan dicaritakeun sultan tahu. Muridna di mana tetep katingali. Akhirna ku Syekh Abdul Qadir katingali erek maksiat. Syekh Abdul Qadir Jailani nyandak sandal bakiyah hiji. Leng dibalangkeun. Kami di karang kamulan bisa perlu di pamajunam, bertap, bengok, ditinggali teh, subhanallah, sendal bakiyah pun guru. Akhirnya ketika apa sendal Syekh Abdul Qadir Jailani erek maksiat terjadi. Akhirnya kumaha didinya terang di barokati mulahadati syekh. Tujuanna Gusti Allah teh nyalametkeun nu nyalametkeun eta murid tina maksiat teh Gusti Allah. Kunaon barokahna guru. Nya eta barokah. Jadi guru urang teh ningali kana kayaan diri urang. Tak tina barokah. Al-hikayat lari carita. 5 menit deui nya. Ar-rabi'atu anu kaopat wa isruna jeung 20. Eta fil hifdi dina ngajaga lil auqati kana pirang-pirang waktu. Ngalogat heula we enak. Qadima anil habibaini dicaritakeun ti dua habib rupana Tohirin Habib Tohir wa Abdillah jeung Habib Abdullah ibnail Habib Husain bin Tohir anu jadi putra duana Habib Husain bin Tohir naon annahuma sa'nyana habibaini ngadang rujuk habibaini eta kana aya saha al habibaini fi ibtida'i talabiha dina ngamimitian milarina habibaini al ilma kana ilmu eta syadidayil hibdi dua jalmi anu kacida ngaraksana lil auqati kana pirang-pirang waktu
Wal anfasi jeung pirang-pirang peluang, pirang-pirang peluang. Hatta innahuma sehingga sanyana habibaini etakana ayasaha habibaini, merujuk habibaini ha. Eta idza aroda dina nalikana ngarepkeun, eta idza aroda dina nalikana ngarepkeun tanawula ta'amin kana nyandak mamun, kana nyandak mamun au syarabin atau minuman. Saha ahaduhuma salasa injina al-habibaini, saha ahaduhuma salasa injina al-habibaini. Yashtagilu halna sibuk saha sret saha ahad, yashtagilu halna sibuk saha ahad. Bidzalikal mat'umi kalawan itu dahareun, bidzalikal mat'umi kalawan itu dahareun awil masyrubi atau minuman, awil masyrubi atau minuman. Wal akharu ari anu sanesna eta yusmi'uhu mere pangdangu. Naon mere pangdangu? Mere kuping. Mere pangdangu saha akhor ka ahad, mere pangdangu saha akhor ka ahad. Al ilma kana ilmu, bil qiraati kalawan maca. Wal mudzakarati jeung eling-eling pelajaran, wal mudzakarati jeung eling-eling pelajaran. Fa idza farago mangka dina nalikana rampung saha ahad, sama ahad, min aklihi tina daharna ahad, au syurbihi atawa nginumna ahad. Akhoda mangka nyandak al-kitaba kana kitab, saha al-akharu musanesna. Liyusmi'a supaya mere pangdangu saha akhor, saha sret merujuk akhor. Liyusmi'ahu supaya mere pangdangu saha akhor, akhohu kadulurna akhor, akhohu kadulurna akhor. Halastigolihi dina tingkah sibukna akhohu, tapi girena dina tingkah sibukna akhohu bito amihi kalawan dahareuna akhohu au syarobihi atawa minumana akhohu. Kalamul Habib Idrus Al-Habsyi halaman 122, wa kadza fil fawaidil mutar halaman 582. Al-hikayatu ari carita, al-khamisatu anu kalima, wal isruna jeung 20. Eta fitah di mil ilmi dina ngagungkeun ilmu. Qadima datang saha Harunur Rasyidi, Raja Harun ar-Rasyid, al-Madinata ka kota Madinah, al-Madinata ka kota Madinah. Wa kana jeung aya eta qad balaghahu bener-bener dugi ka Harun, bener-bener dugi ka Harun. Naon anna Malik bin Anas, Imam Malik bin Anas, naon sanyana Imam Malik bin Anas, eta ingdahu eta tetep sandingan Malik bin Anas, eta ingdahu tetep sandingan Malik bin Anas. Sret mana merujuk Malik bin Anas. Al Muwatta'u ari kitab Muwatta,
Al Muwatta ari kitab Muwatta. Yaqra'u anu macakeun saha Malik bin Anas ka Muwatta. Anu macakeun saha Malik bin Anas ka Muwatta. Alam nasi luhureun manusia. Fawajjaha mangka nyanghareukeun saha Harun, mangka nyanghareukeun saha Harun ilaihi ka Malik Harun Malik al Barmaki ka Pak Barmaki al Barmaki ka Pak Barmaki. Pakola mangka ngucap saha Harun, ukrikhu kudu macakeun anjeun ka Malik, kudu macakeun anjeun ka Malik assalama kana salam. Wakul jeung kudu ngucap anjeun, wakul jeung kudu ngucap anjeun lahu ka Malik. Yahmilu nyandak saha Malik ilayya ka kuring alkitaba kalawan mawa kitab. Fayaqra'uhu mangka macakeun saha Malik kana Muwatta. Mangka macakeun saha Malik ka Muwatta kana Muwatta taluhureuna. Handap bang handap. Alayya luhureun kuring. Fa'atahu mangka sowan ka Malik. Mangka sowan ka Malik. Saha al Barmaki Barmaki ngada merujuk Barmaki. Faqala mangka ngucap saha Malik. Faqala mangka ngucap saha Malik lahu kabar Maki, lahu kabar Maki. Ukrihu kudu macakeun anjeun, kudu macakeun anjeun ka Harun, kudu macakeun anjeun ka Harun assalama kana salam. Wakul jeung kudu ngucap anjeun lahu ka Harun al ilmu ari ilmu eta yuzaru didatangan atau diziarahan naon ilmu, eta yuzaru diziarahan naon ilmu. Wala yazuru jeung henteu ziarah naon ilmu. Wa innal ilma jeung saenyana ilmu eta yukta didatangan naon ilmu. Walayati jeung henteu ngadatangan naon ilmu. Walayati jeung henteu ngadatangan naon ilmu. Ar-Raudul Faik halaman 200. Wallahu a'lam bishawab.